Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-mukhafadatu ala muqaddimis sholih wal akhdu bijadidil aslah. Nu pageuh nu heubeul pageuh nu anyar ngencar. Urang boleh budaya nu heubeul anu masih keneh alus. Kalayan urang memulai budaya anyar anu leuwih alus. Minangka ngaguar silok ka budaya Sunda dinten ieu dina raraga ngabagiekeun Kimas Putra bakal calon mempelai laki-laki tiba diberiakan langsung dengan prosesi mapag calon panganten dengan sanggar panghegar di kawitan. Kokoh jangkarnya, tegak lurus pohonnya, rindang dahannya, lebat daunnya, hibar kembangnya, lebet buahna, petikeun di akhirna. Haresmin pangbagia, panghegar. Gusti nu Maha Suci nu merbang sadaya alam kamakhluk sakumna bae nedawi di ka pangeran mapag nu rek rerendengan pangantenan mugia teh janten bentuk gandrung palias sanetnya campa penggawa gerak rumungsu syar atuh kabayuna anu disebut lawan babelangsa satria andalan bangsa benteng benteng negara satria anu utama bangsa gagah kancana aja hijau hati ya kan kabagu anu supi wayang dengan dumperlang
suruti kahyangan papayung aku mancu saesti. Sugeng rawuh keluarga calon mempelai lalaki. Alau lili. Ajun sun hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksud wa ngarengkak dipayun lain ujub jeung takabur saking binga icu uwa boga jodoh Ajun sun maaf terlebih dahulu wa ngaringkak joget di depan lain ujub dan takabur wa bingah apa bingah sadayana bararinga ibu-ibu kiring bingah kula warga kiring bingah anu suping bararinga sadayana bararinga ngah Ayun kami baru ingat kasyamu pun bojo kamana atuh hari pun bojo amu Du bebende ayeuna mata kene sagalana. Eta di mana Allah itu istriku sampai bawa payung butut begitu. Aduh, memalukan saya. Tolong diditu samu. Aduh. Haji hayanat. Haji. Jangan memalukan nanti setiamu. Abah, iya teh aya naon atuh ieu teh meuni geus gareulis saranti bukan ada apa sedih kita hari ini bahagia cucu kita mau berumah tangga. Leres, mari Abah. kita meriahkan bersama. Mari kita sambut bersama. Mari kita doakan bersama. Leres. Amu ya. jangan memalukan wa atuh mangkaning dari keluarga Jogja sudah ada semuanya di Betul sini. sekali Abah ya. Nan amu sambil joget sambil nyanyi yo. Ya siap. Pumaling sir mamaling sir. Ayah, olo itu kamana si amu otoy ngoloyor jeung batur ojo itu joget jeung tatangga kasabelan saw ojo ayah setiamu kapan urang ana ulang isitkeun sud hayu Boy itu jeung saha deui wae jogetna. Hayu amu ah. Ayo tuh babarengan berapa duduk
sama kenapa dipersilakan keluarga dari pihak keluarga perempuan untuk maju ke depan untuk menyambut kedatangan ananda calon pelai laki-laki. Mugi Gusti kang kayuhan Tarajana geus sama geus ngampar lalangse geus disinglarkeun balimbung timur jalan gede sasapuan calon mantu parentos katawis ngarong heap datang haturan ibu kang ongkoyangkeun untayan kemang mangle kake mas putra no neme sumping. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gerak kalungkeun semoga wilujeng haturan bagian suping haturan bagian lengkah Raden menak anake haturan bal haturan rampes badrun alaina min saniyatil syukru alaina mada'alillah haturan wajah sedih haturan lujeng tepang kasadaya para tamu haturan wajah sedih haturan bahagia menggah haturan dedanake kasadaya para tamu haturan wilujeng sugih doa badru alaina dipersilakan pada para tamu rombongan untuk dapat menduduki kursi yang telah disediakan dan kami mohon bantuannya kepada para panitia kursi seandainya ada kursi yang belum dipasang dipersilakan untuk dibantu dipasang. Terus sarandegan prosesi pangbagia kira panganten telingkung seni Sanggar Pagegar Kota Tasikmalaya wilujeng nyakseni Gusti Nu Maha Suci
ampun ka Maha Agung ka Gusti nu Maha Suci sim abdi seja amitan da pangaping pangjaring daleng dan kapakalangan lahir tumekaning peti. Dihaturanan kangge kedua mempelai tiasa terasa bacang kabali payung cintaku temukan dirimu usai sudah sampai di sini perjalanan usia menikah denganmu menetapkan jiwa berkatakan kesetiaan cinta persembahan dari lingkung seni Sanggar Karawitan Sunda Panghega Wilujeng Nyakseni. Mata balakum Indonesia bebarengan seuyun masna wasulasa warubaan jeung di antara tanda-tanda kakawasaanana Gusti ciptakeun keur aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun rasa asih di antara aranjeun sangkar aranjeun hirup aya dina kaping 3